Tira kita ngalihkan ya kuaing acak-acak yo tak yuk dari tila Kemana sih akang teh? Akang, si akang mangalamun wae. Iya kang, ningali PH-nya itu. PH warna hidung. Oh, teuing teh apa? Tugas nyelap dinu susu meureun nyi. Dasar. Ningali henteu. Henteu. Tukang aku di sampaian meureun. Ulah mari punya tos diacak-acak teu aya. Jok lah di dia yang ngobrol lagi. Tong disebutkan atuh episode mah. Pamali. Akang teh kieu nya. Pikiran wae hirup kurang gitu. Budak kudu diri risiko pamajikan kudu nyai kudu risikoan udah sakolakeun. Nah di zaman corona kieu timbang akang ladang nyupir bermaikan itu ka dieu. Tadi si akang punya emang sakit oke alhamdulillah. Pegawai tinu rezeki nanti halal daripada usaha tinu jalan goreng. Tanyi anu kamariku akang dipasihan 50.000 cekap teu kanggo tinu dintenan. Syukur-syukur kanggo saminggueun. Alhamdulillah akang ari abi mah teu langkung 3 dinten sataun oge abi mah cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, akbar. Boga pamajikan teh keur magelis, bager, hemat pisan. Nah, 50.000 angkat sataun naon? Besar naon? Besar kalender tahun 2021 akang. Mam tah kalender kang. Ya cuan si Ucun ungguan. Ya sok, sabarkeun coba. Nyai, akang rek akad narik.
Cek ini make KB nama. Ih, kabeh nama kan disuntik nama Neng. Suntik anu sabaraha bulan. 3 bulan. Oh. Ai Neng sih di kabeh naon Neng? Hanya teh cek make nama. Henteu. Make jojodog cek. Buset. Kan jodoh. Lah masa laki orang mereka keluar. Kurang ditajung jojodog. Jangan. Ya Allah, Neng. Orang karunya tuh. Kan gaul cek. Oh gitu ceritanya. Ada si Neng. Ini nemen tuh itu ke situ mah. Itu karek nyahonya. Oh. Tadi mah ijat di uruna. Cenurutan orang wae make KB jojodog cek. Dia mau makan jodoh kan? Make naon atuh? Anggal. Ikut. Waalaikumsalam. Lo Ujang, barasuk itu di mana Jang? Tos lembab di hareup, Mak. Jeung si Abi, jeung si Fajar, jeung Andre. Mak, itu geuning acak-acakan, Mak. Mak terus pasti jeung Bapak. Ih sanes Jang. Eta teh tilas eman larian BH eman nu hiji. Oh, iya. Eta udah ujang, Mak. Ada Ujang nanaonan nyandak BH emak. Masa kabari aya tugas di sekolah ti Pak Guru Wawan. Titah nyandak wadah susu urut. Geuning make BH emak Jang non hubunganna jeung wadah susu urut. Ih, ari emak. Pan wadah susu urut emak teh urut Bapak. Terus ujang rek mandi ah. Aduh, dasar anakan si Podeng, badut mah meningkat sida pisan. Pasti nulun ke bapak anak tuh. Meni capek ece diomongan anak. Piraku. Nah, pemirsa, sakieu heula entos heula bongana hujan wae. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.